tes. Ungu keungkul. Tuh, Mang, karunya tuh, Mang. Dak teh, ngerti sia. Boloho mana mah. Sutet, karunya aing nyaan budak diperdaya gitu. Melan hayang duit itu bapana. Buka Kim. Dibuka ta Joy euy. Leungeun atuh. Sakalian tuh Mang, eta jeung bibirna buka. Punten. Numutkeun dina sajarah. Alah, tong ngomong sajarah. Sunggut mah teu bisa we Kim. Punten. Teu tiasa dibuka. Ana mah kieu we atuh. Lamun Deni hayang muka sungut-sungutan nyamang tah kumaha syaratna ya yalah Cep, ieu tidak akan menimbulkan persoalan cicing mana emang mau bisa dicek omongan enggak aing teh ayeuna mah kieu we Den sok bayar heula 50.000 ka Mang beberes teh numutkeun ieu perjanjian tanya Den nya aya kertas perjanjian Deni teh itu tanya Deni sanggup membayar 50.000 tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun ya kan bae Joy da geus niat tiba enak-enak hayang mayar urang teh duit teh tinggal 68.000 deui Joy sok mana ya bayarlah ieu soekeun cicing atuh teh mana teh kunaon ya aing waduh abdi teh aya duit mah sabenerna apalah Mang mah nyaho Deni boga duit kitu ti Hakim terus tuntas Den nya teuing Mang punten Den sok mana ya bayarlah ya aya duit 68.000 ya ku Mang bawa 50 tah 1 2 3 4 5 beres nyaman dengan sesuaikan kertasna nah semuanya geus tuntas tahina naon ka hayang Mang saterusna nya ka hayang Mang mah Deni namahan sabab si Uten ku Deni ditekan disingsieunan tapi pikeun ka si Uten berontak ka Mang babangusna ti dagor kana panto nyungkeun tamina 25.000 mun aya mun teu aya 30 nya pokokna mah 25 we Mang mah kitu hayang ka bawa ayeuna sok wae tambahan 25.000 Sultan dibuka lakbana kumaha nya Kin punten Den numutkeun dina ahli medis upami aya hiji insiden anu berdarah 14 dinten teu tiasa dibuka nya kan mah tanggung jawab abdi Mang Cep tanggung jawab batal wae kitu minta tambahan teu meunang kudu Cep bulak-balik ka itu ka dieu kudu minta kudu sesuai sareng anu diharapkeun intina aya penaikan kitu galecok duaan kalajo we urang teh bari ngadengekeun Duh mah rahat hungkul areuh Mang eta sing karunya ka budak Mang eungap cenah Mang cicing atuh teh mana teh kunaon ya aing mah apa tadi pemain teh nginum heula nginum jiga entok atuh Cep po gerelo kami gitu mah alah aing mana mah waduh budak teh tenang Cep sika bongkar cicing sok Mang buka heula atuh ayeuna mah aya 25.000 ieu aya 19.000 deui ti abdi sok sorena abdi dek neangan gitu kajian minjam injem we dek mayar abdi mah si Mang bingung gitu sok Mang buka heula Mang ayeuna mun si Uten
tadi buka ambil ke polisi jantan kia seresna den sok we emang lah Kim buka we Kim siap karunya si Uten haus yang nginum beneran jika budak mangke we lah dar we buka Kim orang beres dibuka langsung si Uten teh Uten yang nginum tuh mang ning teu naon eta budak teh tejan towor si Uten cageun nih Kim Uten apa aduh ngap karunya joy berbunyi kok cai urang teh ten nginum ten luguk teh si Uten nginum nuhun Uten teh seut Muhammadnya ulah ka polisi den dengekeun budak teh sing sieun gara-gara Deni rek ka polisikeun cicing bapak bapak mah ngajurumuskeun ka Uten siap man Den ieu teh mang aya kaprayogian heula sakedap pun bojo jemputeun jeung sakedapnya maksudnya tos si Okim juga leos deui Kim kalah Kim sedap cep Kim nakon heula pun bojo si Akim lupa sin kamu salah keruncam mengacep tuh dan lo hampura ya itu pemajikan jika datang di pasar ayo ten balik inu manis nungguan saya itu den apa ke tuh pak urang tuntaskeun heula urusan bongan bapak kau ten ngajurumuskeun ning ngajurumuskeun naon pira kok ya bapak ngajurumuskeun ka anak maneh ayo kela mang sekerat den hampura ieu nya kela tuh pak sejaki mus ini pira kok mang di dia kene den ya ieu dijewang atau masih Uten joy langsung dibawa ku si Mang kira sekedapnya Uten ka bumi lah ke Uten ka deui nyaten omong ka deui teh nya cicing sia ke Uten ka deui ulah ka mana-mana mengacep hari ini tuh si Uten bisa setengah digusur aduh aing mah lu kupikir jadi bagelo